rek digadekeun hampuranya motor ku aing digadekeun dihaneutan heula ya teh can dihaneutan. Naon jadi teu hirup motor teh mung digadekeun maneh teh. Bensinna aya bana buletkeun kira aku bensin naik kena setang mah ya teh euy. Da lampu ya. Naon? Assalamualaikum. Naon sia teh datang-datang teh jungjung amuk-amukan. Mama, assalamualaikum heula sia. Kan bilang assalamualaikum, jeung teh bieu teh. Ulah amak-amakan datang-datang mah. Kobi teh assalamualaikum goblok. Tah gitu atuh ngomong. Siapa paling goblok memang lah. Kunaon motor teh? Moal dijual euy, erek digadekeun. Aing nanya kunaon motor teh, ieu teh lain nanya kena digadekeun teh nya. Sugan we aya nu daekeun gitu ya teh digadekeun moal ari dijual mah gitu. Aing teh nanya kunaon motor teh ieu teh. Cek uing ge erek digadekeun moal mata jualan kurang teh. Aing teh nanya kunaon motor teh. Lain ti tadi ngomong. Kan tadi ngomong. Iya teh euy, mogok teuing naonna? Da bensin naik kana setang moal mungkin. Cok, ban bulet keneh wae. Naonna nya euy. Busina meureun. Busina. Teu eta mah mesin mah Busina. saha da eueuh nu ngoprek. Busina, ieu bisi ruksak. Busina. Di mana? Ieu teh mogok. Saha da ieu teu ngada rujak henteu. Aduh, kada rujak tuluy na yum. Busina. Ngomong cek uing ge busina. Heueuh nu kieu mah busina. Bisi ruksak yeuna atau kunaon gitu ya. Maneh bisa teu euy pangomeankeun aing teu hirup-hirup euy. Rek digadekeun. Cik Bang, ajaran kurang. Ulah dibawa, aing ngepang menerankeun hungkul. Bang ajaran. Ulah dibawa, ieu mah teu hirup wae ngebit teh diajaran rek digadekeun tong dibawa ka mana tuh? Kapan eta ka ieu tadi kieu ngajaran motor pangomeankeun ieu. Betah ya mah bener sok mun hirup. Bang ajaran omean sudah dihirup. Si tadi ngomong sok kemean bener. Kunci na paingan. Heeh. Hirup yo. Hirup sana goblok. Mana hirup kadege? Hirup motor mah. Naona euy bieu teh? Kuncina tuh dah siapa tadi takeun dieuna ya kuncina tadi kitukeun tadi hirupan. Kunci motor mah heueuh nu kitu, lain kunci mobil Saha motor. itu kunci mobil. Dalamun mobil mah moal asup tina motor mah. Kunci motor nu kieu mah. Kuncina bi teh kusat teu dikontakeun. Ek digadekeun tungtung nama ieu. Kuncina teu dikontakeun dieu teh. Paingan atuh teu hirup kontakna nya. Geus yo ya namanya. Wing teh ngagadekeun motor. Ieu teh teu boga jang meuli rokok urang teh kitu. Sugan sakirana maneh arek moal ya numpak motor ya di gadek urang ka maneh gitu. Kirana ye digadekeun sabaraha motor mulus kieu euy. Moal dijual arek digadekeun Aing teh nanya digadekeun sabaraha ieu teh. Kunaon ari maneh? Uing teh nyaah kana motor ieu teh jadi mau ngajual hayang digadekeun. Goblok mah balik. Ayo, aing nanya digadekeun sabaraha teh goblok. Ngomong telat wae maneh wari ngomong teh ya. Sia nu budeg goblok. Paya sarokoeun we urang mah euy ngagadekeunna 100.000 we heuh. 100. Ya awang ngiri kana Ya, urang ngagadekeun motornya, nitip motorna nya sok.
Nah, nasi di kakak ada duit tak aing. Aing nu gede milik gitu tawa si Sandy nu goblok lah. Ada nek nu penting mas motor boga duit boga.